Sepeda eta sepeda pada dical. Wah, yang mau dijual. Wah. Nah, tuh cicing di dia mau dijual mah. Ya jangan pakaian budak kurang mah ya. Lah, pikir perlu sepeda ya. Mendingan eta di. Lamun aya nu keukeuh mah sok. Aya nu keukeuh mah dijual. Oke lah, tapi ieu jalan kenen teu. Jalan atuh tuh, leumpang kene tuh. Eta nu ituna. Sarua atuh. Nya hasare jalan teh sok. Tunuh teh. Aduh, kepercayaan ya nu meuli teh rujit pisan aing pusing. Nya kudu pugu. Arek moal meuli mun arek mun moal ka aing dibikeun ka aing. Sapedana leumpang teh jalan gitu. Ke sanes dibeuli. Jalanna ka tukang. Atuh Ka hareup aing kalah puyang. Eta kumaha ieu can beres sepeda geus barang dahar wae riweuh. Ke heula sepeda ieu kumaha? Lapar. Tukang jual beli ge lapar. Nya ieu teh di Ica mah sepeda. Bade tika tadi ge ieu teh. Tapi jalan gitu jalan mun digosek teh. Dia bejakeun ngagililing ka aing ngomong. Oh, dah yang anu aya ieu geuning zaman ayeuna aya mesinan geuning. Atuh aing datang ka dieu nu aya mesinan mah. Ka dealer. Wah, da peda aya ieu we kitu. Sugan we murah ieu mah peda digular-goler. Tadi mah dibawa ieu teh. Hayang dipidanakeun sia ku aing dibawa wae. Segda aya mang kitu. Aya mang dia nyongclo gitu. Oi, sabaraha hoyongna ieu? Ieu hoyongna 250. Tok. Waduh, keh 250. Murah atuh mun meuli ngeteng mah sok meulieun aung ge ye, ban aung ku ye. Ieu geus 80.000. Ya mang, Dabi mah arek meuli sepeda, lain arek meuli rokok, nah kudu ngeteng. Maksud saya teh ngeteng hiji-hiji mun maneh meuli ieu jeung meuli bunglonna wungkul mahal. Moal, dina mah meuli bana bunglon, beli sepeda, abi mah moal. Lamun hiji-hiji maksud teh, mana kieu mun sakieu murah. Nya da moal abi mah meuli sepeda geus jadi, lain mah meuli bunglon moal. Meuli sepeda. Adim aing yeun wae meuli. Aing aya 5 we meuli nu kieu yo. Aing lieur aing. Ya teh. Dan asa piraku eta cetna kakara aya cet buluk warna kitu di mana? Ieu mah cet sesakur sirosi. Dipake ka dieu. 250 sok arek mah. Mun mah ku aing. Eta kurang aya terus sabaraha eta? Nah, rek meuli nanyakeun duit ka urang. Kapan ieu teh tinggalin nyelang heula eta aya sabaraha artosna nyelang heula? Aya 100. Ya. Oh, enggak duit mah tah 100. 100 nya. Berarti masih kurang 150 nya. Berarti aya kene hutang 150. Hutang kumaha jadi maliku? Hutang aing lagi meuli sapeda teh sabaraha hargi? 250. Eta aya sabaraha? Aya 100 yo. Jadi kurangna sabaraha kurangna? Kurang naon? Kurangna sabaraha? Kurangna 150. Tah berarti aya kene hutang ka uing 150. Aduh, aing jadi boga hutang aing jujug teu pararunggu. Sok nya. Tadi sabaraha 250, aya duit 100, hutang kene sok eta 150 kade. Tuh. Aing kemalinaan boga hutang 150. Teu boga puguh aing ieu. Arek jual sepeda, jujug boga hutang 150. Dah, anunya kapan sok gerana? Ieu 250 lain. Aya duitnya sabaraha? 100. Heeh. Kah, kuing teh kan nginjem heula. Berarti hutang kene 150. Allah ilaha illallah. Aing jadi boga hutang kieu aing ih. Aneh aing mah. Bisnis teh lain kalah kauntung. Kalah buntung aing mun kieu mah tuh. Ah, ketang poho mang. Lain ek meuli sepeda, ek meuli motor. Allah ilaha illallah. Tadi tek meuli motor kan pohon nempo sepeda. Aduh. Aing geus atok. Tah nu abi meuli motor, beuheula 150 tadi hutang. 150. Kapan tadi teh nginjem heula nih, kurang sabaraha tadi? Kurang 150 tadi teh mah teh ka urang ye. Tadi keh heula kapan di dieu teh nginjem ka Mang. Heeh. Tah jadi kurangna ka saha? Kudu mayarna. Ya ka urang atuh. Nginjemna ge acan. Kapan tadi teh nginjem 250? Aduh, aing aya 100.
berarti kurang kene 150 tah hutangna eta. Terus aing kudu malikeun 150 nya ayeuna. Enya kapan nek meuli motor ieu teu jadi mau meuli sepeda teu jadi. Aing mah geus aing 10 bulan lah aing ngomong menang pelanggan ge aing euy.